Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji sinareng syukur urang panjatkeun ka hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Shalawat sinareng salam anu salawasna ngucur ka junjunan urang junjunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Patepang deui sareng simkuring dina channel Tauhid Sunda. Dina bahasan anu ayeuna bahasan perkawis agama aya jalur aya sistem eta ti zaman Nabi Adam dugikeun ka ayeuna. Sistem eta teu weleh aya nyaeta nu disebat rukun iman teh. Janten eta teh tingkatan lapisan-lapisan nempuh jalan ka Allah anu disebat nurun ala nur teh, cahaya anu manglapis-lapis. Janten anu disebat iman teh sanes dipercaya ku cariosan, dipercaya ku hate, tapi kedah di alaman. Sabab iman eta teh mangrupi nur anu manglapis-lapis tingkatanana, dimensina anu manglapis-lapis anu kedah penak ku urang supados henteu ngalamun nu mawi kedah ngalaman lumpatna moal ngalamun. Nyarioskeun anu teu acan kaalaman masih bohong keneh, sabab eta masih beja ti batur. Janten ka Allah teh kedah ngalangkungan sistem eta, rukun iman eta tahapanana kedah pendak rasulna, kedah pendak kitabna, kedah pendak malaikat neme tiasa dugi. Ta eta jalur anu mutlak. Janten jalur eta dicandak ku para nabi, tah dilajengkeun diwariskeun ka pewarisna di zaman ayeuna atanapi di zaman-zaman sateu acana saatos Kangjeng Nabi parantos pupus, parantos ngantunkeun. Janten urang teu tiasa saenakna sakahayang urang asal percaya, asal yakin, asal bisa nyebut, asal bisa maca, henteu tiasa kitu margi kedah kapendak eta lapisan-lapisan cahaya eta. Lapisan cahaya eta ayana di kakasihna agama anu salaresna, agama langit, agama samawi. Jadi sanes agama kapercayaan, agama dunia hasil tina maca, tina ngapalkeun, tina papinter-pinter, tina paaku-aku aing bener itu salah, aing calon surga itu calon neraka, ibaratna sanes kitu. Itu mah non muslim atanapi jelema kafir. Janten sanes kitu kafir eta teh sadayana ge katetepan, sabab ulah wakan nuduh kanu jauh nyawang kanu anggang tingali dina diri urang sabenerna sifat-sifat kafir eta. Ti zaman Nabi Adam dugi ka ayeuna ge eta teh kodim. Janten kodim mah anger, teu aya permulaan,
Jadi ti kapungkur nepi ka ayeuna ge teu aya kapungkur, teu aya ayeuna. Janten agama samawi, agama langit eta agama Allah eta disebatna. Lamun agama dunya agamana modal kepercayaan tina masing-masing kahayang manusia. Tapi agama Allah mah sumpingna ti Allah, dicanakna ku kakasihna. Tah nu mawi di mana alamat Allah teh nyaeta di kakasihna, di balik kakasihna. Sok ayeuna para saderek, bapak-bapak, ibu-ibu sadayana di mana uninga asma Allah, di mana uninga kitab atanapi aturan-aturan Allah. Apakah aturan Allah eta sareng asma Allah eta diuningana nu ngawartosanana ti langit atawa ti bumi atawa tinu tatangkalan tina gunung? Kapan sanes justru uningana ka pangeran anu asmana Allah, uninga kana asma, uninga kana aturanana teh ngalangkungan utusanana nyaeta para nabi kapungkur mah. Tah eta alamat nuju ka Allah teh. Kangjeng Nabi ti mana? Ti malaikat Jibril, ti ngadeuheus ti Allah eta. Janten Allah teu langsung ka dunya, tapi ngalangkungan sistem eta. Nu mawi ka Allah ge kedah ngalangkungan sistem eta, tahapan eta. Kedah ngalangkungan Rasul di zaman kapungkur mah, ngalangkungan Nabi tah di zaman ayeuna kedah ngalangkungan pewarisna. Lamun henteu ngalangkungan kadinya nya weleh sanes ka Allah juntrunganana nu mawi anu disebat jalur. Kunaon cenah jalur nangan hiji? Kan supaya ngahiji, supaya teu parasea, supaya satujuan, supaya hiji anu disembahna. Lamun sakahayang masing-masing jadi nyembahna ka mana wae, nyembahna sakahayang nafsu, sakahayang pamadegan sorangan, pamadegan masing-masing golongan. Akhirna teh nyembah ka golongan, nyembah kana kayakinan, nyembah kana kahadean, nyembah kana agama buatan sorangan. Akhirna teh nu mawi ajib uninga kana jalur eta, kana alamatna jalan ka Allah teh. Rupina sakitu heula ti sim kuring. Permios sanes teu sono, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.